Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasu pamiarsa wilujeng patepang di Okip Channel. Anu bade midangkeun hiji carita dina jejer carita Si Buntung Jago Tutukan. Biasana Esukanar. Anu bakal diguar ku Mang Oded. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang kawitan Si Buntung Jago Tutukan. Prung Najan masih dirimpudan ngukasi si Bopeng katut si Kemed teu bisa baha. Manehna nuturkeun ki Jatma anu rek ngontrong ka imah nyinda. Tah dilebah dieu pisan ka kuring anu ngerepuk teh. Hati-hati aka. Si Bopeng nyerita bari panonna gular gilaran nitenan ka sabudereunana. Culina mah rancung ngadengikeun sieun aya anu narajang. Sarepet si Kemed langsung mesat bedog. Mana geuning nanaon? Sapiraku sateh di dia aya dedemi tatawa juri ngiliwuri. Ti baheula ge tara pernah kabejakeun. Dasar borangan maraneh mah. Pokna sukalna keur kitu. Nah, ari gapruk teh kana sirah Ki Jatma aya nu ngagapruk. Atuh lain deui leuwasna. Nepikeun ka kukurokan bari papukis. Ki Jatma geus teu cukup. Si Bopeng geus dikemed kabur memang tadi oge geus kokompodan. Teu mikir dua kali, perang manehna kabur ninggalkeun Ki Jatma. Anu ayeuna mah tulung-tulungan sabab sirahna karasa aya anu nyocogan ku barang anu merencos. Geus teu salah deui pamirsa. Memang harita si Andi anu keur nyempot dina bilik batu ngalepaskeun si Ruyuk. Tuh Ruyuk, warah tah manusia teh. Si Ruyuk anu memang awalna heulang anu geus kalatih langsung ngageleber sarta seak nyambar Ki Jatma. Ki Jatma langsung ngabret kabur balik deui ka imahna. Si Ruyuk sigana hayang puas Ki Jatma anu geus ngabelecir diberi bari teu eureun-eureun disamberan sarta dibintihan. Teu kacatur kumaha soakna Ki Jatma harita. Eta we calana pangsina ngadadak jadi bau hangseur. Ki Jatma nepikeun ka ngompolan maneh. Tayohna bakat tingku soak sabab saumur dumelah kakara ayeuna manehna meunang panarajang bari jeung teu nyaho naon anu narajangna teh. Kocapkeun di imah Mang walhasilnya eta bapaknya Nyinda. Warga geus ngumpul hayang nyaho lalakonna beut bisa balik ka imah. Harita Ki Surdi geus aya di imah Nyinda. Manehna hariwang ku nasib si Andi anu sarua Mang walhasil oge Nyinda hariwangeun ka si Andi. Akhirna mah bring we nyusul si Andi ka pelebah kebon jagong anu dicaritakeun ku Nyinda. Ningali jalma anu rabul bari momoa obor sarta kabireungeuh anu panghareupna leumpang teh Aki Surdi. Si Andi nyambeurkeun, atuh Aki Surdi kacida atohna dumeh we si Andi salamet. Deui kumahakeun Andi anak buah Ki Jatma teh? Aki Surdi nanya. Sok sanajan jawaban si Andi sarua jeung naon anu didongengkeun ku Nyinda. Nah atuh jalu urang balik ayeuna mah. Tuh sini ini melangeun ceuk Aki Surdi.
Isukna salirawan Cihaneut moyan kadenge anu gogorokan minta tulung sarta bari lumpat muruka imah Aki Surdi. Tolong, tolong. Si Andi anu harita keur diuk diburuan bari ningalikeun si Ruyuk merenjag barang direret si oreng nyenda. Itu kangenana nuturkeun setengah lompat tilu jalma anu tealian Ki Jatma jeung si Bopeng katut si Kemed. Si Andi rikat narik nyenda terus dibawa ka jero imah. Geus kitu manehna kaluar deui. Buntung sina keluar sinda montong wani ngalangan si lain. Si Bopeng langsung merongos wae. Ngananya kitu si Andi nembak. Dah, anu naik ngalangan. Karun nyinda mah keulnge mah datang sorangan nepungan ini uti. Si Andi malik ngecek. Kurang ajar sia. Sanguna nyebut kerot tampiling siapa ini. Si Bopeng nafsu. Apang banget tidinya mah kerot. Ari guys, yang disebut naon atuh? Ariel mah. Si Andi nemongkeun lelewena. Anu pikeun si Bopeng gatut Ki Jatma mah asa dilonyeng. Tampiling gadinya Bopeng, Kemed. Ki Jatma mere isyarat. Si Bopeng anu memang geus ngagugudug amarana teu kungsi dua kali dititah. Manehna ngahambatkeun dampaleungeuna deuk nyabok ka si Kemed. Katut si Kemed sarua deui. Dua anana bareng deuk ngampiling ti arah kenca katuhu. Tapi si Andi memang geus waspada. Sakilat ngalebuhkeun awakna bari ngagunakeun jurus gelang kelapa. Sarta sakilat leungeunna kadenge ngahanca bincurang si Bopeng. Cebrot, cetrung aduh. Tobat. Mata klinu kadengena oge. Pamirsa, sumpah tawanina ge digeriungkeun jeung etek. Tulang beti si Bopeng anu digentosku leungeun buntung anu ditoto ku leungeun buntung si Andi nepikeun ka ngaluarkeun suara anu ngabeletuk sarta disusul ku ngoceakna si Bopeng. Aduh si Bopeng nepi ka engke-engkean sukuna hese dipake napak. Kedepak ke si Bopeng ngedepak siga hayam pateuh. Si Kemed oge harita ngalaman nasib sarupa. Sanggeus ngagentus pincurang si Bopeng leungeun katuh si Andi ngarampin suku si Kemed sarta dipariksa takarna oleh yang kebutuhan tobat. Si Kemed nangkaran pengkang sirana ngebeletruk kana batu. Kurang ajar siapa penyiteh. Sugan ku aing kudu dilayak. Cek Ki Jatma bari sakilat ngangkat suku jebragna rek dipake ngajejek si Andi anu harita posisina masih cingogo. Barang suku Ki Jatma rek nojo kana tarang kalawan teu diduga pisan ku Ki Jatma. Si Andi rikat ngagiwar katuhu dina jurus heulang mupuk. Suku Ki Jatma anu nyemos pangjejekna ku si Andi dikeret satakana lamun harita suku Ki Jatma sapinuna ditekankeun kana taneuh tangtu balukana mah teu bisa dibayangkeun eta tulang bitisna tangtu bakal potong. Untungna harita kuda-kudana Ki Jatma numpuk dina suku tukang, tapi teu wudu Ki Jatma kudu nandangan nasib anu teu beda jauh jeung si Bopeng. Ki Jatma ngoceak bari menur terus diuk. Aduh, bari peperengkelan di pengen bincurangna teu lila ngajarejek nangtung serepet mesat bedogna. Ki Jatma, si Bopeng jeung si Kemed anu amarahna geus teu kawadahan manehna geus teu inget deui. Yen anu disenghareupan teh budak bolon. Serpek ngalugas bedog. Deuk ngahurup si Andi. Aki Surdi anu tata dinyerangkeun tina Bang Barung sakilat loncat bari ngagorok. Jatma, naon-naonan euy sia. Toyo kapatutna
kalakuan teh cik atuh cing aya na hirup teh na teu era ngalawan budak bari make pakarang sarta deuk ngaponan model kitu ngadenge kitu Ki Jatma rasa era oge bangkar warah atuh da mangkluk teh cicingan kasaluhureun cucungah teuing kasaluhureun pokna bari ngasupkeun bedog kana sarangkana ya ari budak mah kumaha ditontoan ku urang na anu geus kolot atuh meureun moal ujug-ujug hak pamun teu dimimitian mah ceuk Aki Sudi teuneung naker geus kitu Ki kaula teu perlu ceramah buat bijiekeun nyinda ku kaula rek dibawa bungan sisa hasik teu mayar-mayar hutang ceuk Ki Jatma panonna mah ningali ke arah imah Ki Saudi matak nyina lompat ka dieu oge meureun butuh panyalindungan ku kituna ku kuring moal dibikeun geus waktuna Ki Jatma kuring teu cicing nempok kalakuan Andika Aki Sudi anu biasana tara ieu pipilueun kana urusan batur harita mah ngadadak siga nu nangtang Ki Jatma Ki Jatma rada ngarempod oge ngadenge kitu mah maranehna sabenerna lain sieun ku Aki Sudi tapi manehna apa yen saha ari Ki Sudi ari anu jadi murangkeunna Ki Jatma lamun manehna nepi ka bitotama jeung Aki Sudi teh sabab Aki Sudi teh ngabogaan adi anu sok disarebut Pamardaka manehna kasohor jawara pilih tanding urang Tanggulun anu nepi ka kiwarisan kabejakeun aya anu bisa ngelehkeun ari sifat Pamardaka ceuk paribasa mah sagilek pangkeuk sacangreud paguh tara conteng kanu koneng tara cueut kanu hideung kadeungeun wae lamun aya lamun bener mah dibela bebeakan komo deui lamun kadulur sorangan seperti Aki Sudi geus tangtu lamun aya nanaon teh pasti Pamardaka bakal ngobrot ka manehna antuk nama maranehna ngalewas ninggalkeun Ki Saudi jeung si Andi indit bari dina hatena mah neundeun ceuceub jeung dendam anu pohara pang nama kasih Andi sanggeus Ki Jatma teu katemong deui beungeutna mong heap aya nu datang bari amek-amek ambekanana ngos-ngosan kawaltu tos lumpat soreng mangsalah asik bapana nyinda manehna nu keur aya di huma menang beja yen Ki Jatma kadatangan deui ka imah ngadatangan deui ka imah sarta keur ngudag-ngudag nyinda tapi manehna bunga sabab ningali nyinda alhamdulillah nuhun Gusti pun anak salamet atuh nuhun Aki pokna pinuh rasa syukur tadi teh Ki Jatma datang deui terus Nyai lompat ka dieu minta panyalindungan untung si Nyai teh lompatna ka dieu jeung kabeneran teh kuring jeung si Ani keur dahar bala-bala wauti pamirsa sadayana jempling ayeuna mah dipanenjoan teh Ki Jatma geus teu daek deui ngaganggu nyinda sabab nyinda tos aya Kang Wawan teh salakina nu kakabogohna bener manehna seuneun ku Ki Saudi tapi ari hatena mah tetep ngageremet ka nyinda komo kasih Andi mah rasana teuli masih dilimpudan hatena keur mah bincurang tapak ngepeg si Andi
masih sok kerasanya nyautan, tapi manehna teu bisa kumaha. Tapi dasar bolon si Andi mah teu boga rarasaan, kasieun saeutik oge. Kitu we ngopo teh keleuyeungan sorangan di barengan ku si Ruyuk. Tempo-tempo si Andi mindeng ulin ka imah Nyi Enda, malahan mah katambahan ku Halimi nyaeta papancangan Nyi Enda teh. Kijat mak jadi mikir dua kali lamun manehna ngaganggu teh. Geus tangtu bakal bentrok jeung si Andi Halimi. Lamun geus kitu tangtu aki sahudi oge moal cicing. Hal eta anu matak jadi wegah pikeun Kijat mah. Sabab lamun manehna ngalakonan pasendatan jeung Ki Suhudi, beh dituna tangtu pamardaka anu kudu disanghareupan. Tong boro-boro dirina jawara jadu kahot samodel Bahrowi oge can tangtu bisa ngelehkeun pamardaka. Hiji waktu si Andi keur cicing di sisi jalan jajahan kebenaran poe harita mah ngadadak rame ku anu lalar liwat. Si Andi nitenan sabab jalma anu ngaliwat susuganan panggih jeung jalma anu keur diteangan ku manehna. Sabab ngaliwat katempona we beungeutna, katempo ditempoan we beungeutna. Manehna mah ingetna kana jalma anu cacat beungeutna anu tatuna manjang titarang kana pipi. Urut panyabet bedog bapana harita. Tapi wae eueuh joge anu miboga ciri anu dimaksud kabeneranana. Rata-rata malake pangsi hideung dina cangkengna we lamun teu ngagaplek bedog nyelapeh sobati. Tagogna siga jawara. Ngan kabeneran ketempona ngajaringjing tingkem wadah hayam. Gede kurasa penasarannya si Andi teh nuturkeun ka mana tujuan anu ngalabring teh. Aleutan mengkol ka jalan satapak anu remek. Saterusna ka hiji mumunggang anu hieum ku tangkal awi. Kadenge sora jalma anu seuri pating cakakak. Si horeng eta teh tempat tayalian ti pangkalan ngadu hayam. Kadenge sora hayam anu pating pelentung kongkorong jalma-jalma geus ngagimung ngariung di pakalangan. Anu daratangna oge lolobana ti jauhna. Kayaning ti Pasir Banteng, ti Kadungora jeung ti tempat sejena malahan harita mah aya Mang Kuswandi oge anu biasa dagang odading oge aya di pakalangan. Ngan lain dek dagang sigana mah sabab manehna katingali keur ngelek hayam. Ngan manehna mah beda tinu sejen. Nu dikelek teh hayam kalkun. Ari ditanya teh sugan we aya nu wani ngaruang kana hayam kalkun. Anuna tidak mahiwa teh. Si Andi satadina mah rek milu lalajo, tapi kabireungeuh ku manehna rita di dinya aya Kijat mah si Bopeng jeung si Kemen. Hariwang sinaya kajadian teu dipiharep nya manehna ngajauhan terus Cingogo deukeut tepuran awi gombong bari tetep panonna mah mencerong ke arah pakalangan. Sabot kitu trojol jalma anu awak ngajarangkung badag marongheap ngadatangan ka pakalangan. Maafi palegeun ieu mah euy, ceuk Ki Romli sanggeus ningali tilu jalma anu kakarak datang. Nya si Bahrowi mah lamun eleh taruhan teh sok taradek mayar. Lamun menang nya kakak, alik eleh awak-wak, ceuk anu gigireunana. Pamirsa sadayana, si horeng anu bieu kakara datang teh tayalian Bahrowi Katut Sudinta jeung Ardasid. Weh, aya naon si lain ngadon pating kecewis. Terus sieun kadatangan
kaula teu hariwang euy. Cuk Bahrawi bari ngadengi si dakep bari merong kanu ngariung. Sikapna estuning jumawa nakal. Sanes teu suka disumpingan. Atuh we anu aya di longokan mah. Cek anu tadi cing cekawis nembalan panggeulana. Petalakuna ngambil ngalalap hate nyumput penyelindungankeun kaayaan anu sabenerna. Atuh naon cing harewos padami demit heh. Cek Bahrawi masongkeun pananya. Kemawi rada kasima puhan. Aka lumeh ngadadak kesumpingan salira. Kasima kumaha ki Romli? Memang no kaula teh meong. Bahrawi petana teh asa tamah pika ijideun. Umawi aka mah langsung ti meong hebat mah pokona mah. Pangling puguhan mata teu kerancang ditaros oge manawi teh sanes jawara 3 gajah ngambung. Jawaban Ki Romli cukup ngebungakeun pikeun Bahrawi. Irungna rebeh-rebeh we bari dipuji. Si Andi anu nyerangkeun ti kajauhan ngarasa kataji. Manehna teu ngicep ngarasa kataji ku Bahrawi. Wah, serem kitu. Eta jalma siga pangabisana sarua jeung si Mang Udi. Berentes si Andi ngabandingkeun Bahrawi jeung Ki Sahudi bapak kukutna. Tapi keur kitu si Ruyuk euteup terus macokan ceulina. Si Andi lamun bisa nyarita mah meureun dek ngabejaan sabab si Ruyuk mah apal keneh ka Bahrawi. Tapi si Andi ongkoh-ongkoh we teu ngartieun sirah si Ruyuk teh. Ngadon dikepeskeun. Cicing Ruyuk, ingkah kalitu bisi hayam-hayam norek diaradu sarieuneuh. Cek Andi bari tetep mencorong ke pangkalan. Geus kitu mah prung we ngadu hayam teh di mimitian anu surak ti dua pihak anu ngabobotohan hayam jagoana beuki aweuh-aweuhan. Tapi kakara oge sababaraha korokan teuing naon mimitina diantarana anu keur ngariung ujug-ujug derera ribut karelut. Ari si Horeng si Bopeng ngadon ngalungan jeung Ki Manta urang Pasir Banteng bupek silih pabuk silih sundak silih bantingkeun teu beda jeung hayam anu diabarkeun di pakalangan. Nepi ka sabagian jalma anu entuk nama ngadon ngalalajoan anu galungan malahan mah aya nu pirajeunan mengkokeun tarohan tina hayam ka si Bopeng jeung Ki Manta sagala. Naon ieu teh? Mun cempal kalinya Sudita ada sim, cek Bahrawi nitah ka anak buahna. Tekung si 2 kali nitah ada sim yang Sudinta. Cungjeng loncatan. Ada sim newak si Bopeng Sudinta, newak Ki Manta. Lain saukur misah abong dititah nyempal kagaluan. Nu galungan Ki Manta jeung si Bopeng teh dibanding-bandingkeun peting gedebut kana dapuran awi. Ngaran-ngaran anu ngagugudag amarah. Boh Ki Manta boh si Bopeng nafsuna jadi pindah ke Sudinta jeung Adasim. Naon sia teh? Tepupu sia teh. Tepupu wal kucubung sugan. Bade si Manta sia teh. Cek si Bopeng bari naraja ngahiukeun pereupna ka Adasim. Oh, pogo sia nu beureu. Buah kalayar hiat. Adasim ngahuapkeun panarajangna, heumbatkeun panarajangna, bari sakilat nakis hiu pereupna diheumbatkeun ngala careham si Bopeng. Sedeng suku katuhu ngala kakemplong. Sia jawab pipiluan atuh kehen. Sia
Si Bopeng rikat ngajauh nyelamatkan ke komprongna. Bunga sia kengeran kok hayam ngagaprok dialu sia jauh papukat. Hiya Aldasim nuruntul naranjang. Si Bopeng kenembal lantaran perep Aldasim geus nyampak. Gentak manehna ngalobah gerakan narik suku ka tukang sarta awakna nyerong 45 derajat. Tak menunjuk Aldasim ditakis. Terus sakila ngirimkeun tenggelanana ngalah hulu angen. Aldasim hiu. Aldasim rikat nakis pigelang lawan. Tapi leungeun katu si Bopeng anu tadi dipake nakis teh eleh kesit ayeuna dek mapag hulu. Aldasim suti kana bahaya leungeun kencana dipake ngalah angen ngan lantaran posisi manehna teu untungkeun. Aldasim gentak ngerik di leungeunna katuhu anu dipake nakis perep lawan ngalahkan sirah. Ngan hanjaka gerakan si Bopeng leuwih kesit nalika leungeun katuhuna ditarik. Teu nyahoan leungeun kencana si Bopeng geus ngahanca careham. Hiu ceprot. Aduh, lengak Aldasim ngalengak bari ngagoak. Si Bopeng teu mere kesempatan kalawan. Bari ngangsodkeun suku katuhu ka hareup. Sikuna ngaheumat ngadagor palipis Aldasim. Disampurnakeun katuur kenca ngahajar dada. Atuh palu karena Aldasim labuh ngegedebut teu beda jeung kai dituar. Waduh, euleuh waktu saya pemirsa.